Saterusna ala taro nahan teu ningali anjeun. Annal arusata sanyanyana pirang-pirang panganten awewe idza qalat di mana-mana nanya itu arusah lil arisi ka panganten lalaki. Liman eta keur saha yadaka ari leungeun anjeun. Qala mangka ngajawab itu si aris laki keur anjeun. Wa idza qalat jeung di mana-mana nanya itu si arusah lahu ka si aris. Liman eta keur saha anpuka ari irung anjeun. Qala ngajawab itu si aris laki eta keur anjeun. Wa idza qalat jeung di mana-mana nanya itu si arusah lahu ka itu si aris aidonya kitu deui. Liman eta keur saha ainaka ari panon anjeun. Laha ka itu si aris mujiban halna laha ka itu si arusah mujiban halna ngajawab. Wa munisan jeung ngabebetah laki eta keur anjeun. Wa kadza jeung saterusna. Tatuluy di dieu musannif nerangkeun ieu mah percakapan antara arusah jeung aris, tegasna panganten awewe jeung panganten lalaki gitu. Percakapan panganten anyar gitu. Keur bermesraan gitulah mun urang mah nya. Nanya cenah si arusah teh panganten awewe. Si pamajikan teh ka salakina. Aa cenah ari eta panangan keur saha cenah. Keur anjeun nyai kitu. Ari irung aa cenah keur saha. Nya sami keur anjeun cenah gitulah. Waqala jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarasy syababi, hei golongan-golongan pamuda. Man ari saha jalma istato'a anu mampuh itu man mingkum ti antara aranjeun kabeh. Alba'ata kana biaya palyatajawaz mangka kudu kawin anjeun. Painahu mangka sanyanyana itu yatajawaz eta igdo leuwih mareumkeun lil basori kana panon atawa kana paningali. Wa asonu jeung leuwih ngaraksa lil parji kana pepeng kana bobogaan gitu. Satara al hadis ari ieu kaul eta hadis. Saterasna pidawuh Kanjeng Nabi nya dina hadis ieu. Saur Kanjeng Nabi kumaha? Golongan-golongan pamuda. Sing saha jalma anu geus mampuh di antara aranjeun kabeh teh mampuh kana naon nyaeta kana biaya. Biaya kawin atawa biaya keur ke geus kawinna gitu sabab poena rasikona tah. Prak geura karawin anjeun saur Kanjeng Nabi. Pangna kudu kawin kusabab sanyanyana kawin teh eta leuwih mareumkeun kana paningali kana panon. Maksudna tina paningali hate, paningali dohir, paningali batin ya. Wa asonu jeung leuwih ngaraksa lil parji kana pepeng kana bobogaan nya, bobogaan lalaki atawa bobogaan awewe gitu. Kan lamun lalaki mah anu biasana ayeuna naon coli meureun nya kusorangan tah ari geus kawin pan. Sedengkeun ari ngaran coli teh eta haramnya. Istimna'u biadihi naon ngalakukeun ku leungeun
sorangan gitu tak teu meunang ya awewe sarua awewe colmeknya teu meunang eta teh tak sok kawin gitu ari aya biayana mun geus aya biaya antak lamun nurutkeun fikih mah ayeuna bisa jadi sunat ari hukum asal mah sunat kan ningali deui situasi jeung kondisi gitu bisa jadi sunat bisa jadi haram bisa jadi wajib bisa jadi makruh gitu eta nya hukum kawin gitu hukum nikah. Kantun wal ba'ata an nafaqatu wallahu alam bisawab.